Mankoba kedalapan nyarioskeun anu didamel dadasar padamelan Sayyid Abdul Qadir. Sayyid Abdul Qadir ditaros naon anu kutuan didamel dadasar dina padamelan tuan. Dauhan Sayyid Abdul Qadir ala sidqi wa ma kadhibatu qad. Anu hartosna ari tangtungan kaula jeung dadasar kalakuan kaula nyaeta bener mantrang bohong. Dicarioskeun waktos anjeunna murang kalih tina ping salapan rayagung. Anjeunna ngagiringkeun onta bade diangon di tegal barang eta onta keur diangon. Atawa digiringkeun eta onta teh ngomong pokna, "Hei Abdul Qadir, anjeun mah didamel teh sanes pikeun ngangon onta." Anjeunna kaget aya onta ngomong kitu. Teras eta onta dilesotkeun. Ari anjeunna teras angkat kaloteng ka ibuna. Teras unjukan saurna eta ibu tadi onta anu bade diangon ku abdi teh nyaram ngangon ka abdi. Sanggemna maneh mah Abdul Qadir didamel ku Gusti Allah teh lain calon kana ngangon onta. Kumargi eta manawi ibu, rumengga mah abdi bade masantren ka Baghdad. Ibuna ngadangu unjukan putrana kalintang bingaheunana. Saurna atuh nuhun ari ujang hayang masantren mah. Ku ibu kacidaridona, tah ieu keur bekel 40 dinar. Engke di mana aya ontan-ontan anu rek ka Baghdad ujang milu nurut ludeung. Tapi ibu wasiat kudu bener dina sagala ucap-ucapan jeung kalakuan saur Sayyid Abdul Qadir nyuhunkeun hibarna ibu bae. Henteu kantos sababaraha lami ti waktos harita Sayyid Abdul Qadir teras ngiring sareng ontan-ontan anu ka Baghdad. Henteu kacarioskeun lamina sadayana ontan-ontan parantos ngaliwat ka nagara Hamadan. Barang dongkap ka dinya burubul aya 60 rampok tarumpak kuda sarta sadia parabotna teras sadayana sudagar dirampok. Barang meneran ka Sayyid Abdul Qadir ceug hiji rampok silaing boga naon. Dauhan Sayyid Abdul Qadir boga 40 dinar dikaput dina handapeun kelek kaula. Cek rampok kitu patut boga 40 dinar. Jor bae ka ditu mantog tidinya teras Sayyid Abdul Qadir liwat gok deui jeung rampok anu sejen. Terus nanya deui cara tadi ku Sayyid Abdul Qadir diterangkeun cara kanu tadi. Eta rampok henteu percayaeun deui bae. Tidinya kabejakeun ka kapalana rampok aya anu ngaku boga 40 dinar. Tapi henteu dipercaya ku sarerea oge ceuk kapalana coba barawa ka dieu. Silaing mah kawas anu burung lain dibuktikeun. Boa teuing nya bogaeun 40 dinar. Tidinya terus Sayyid Abdul Qadir wibawarawa ku rampok teh ka kapalana. Barang sumping kapalana rampok terus ditaros cacandakeunana.
Dauhan Sen Abdul Qadir boga 40 dinar cek kaula oge tah ieu dikaputina baju handapeun kelek lamun anjeunna henteu percaya urang buktikeun terus kawana dibuka artosna dibilang anu 40 dinar teh hareupeun kapalana eta rampok sajongjongan mah kapala rampok teh ngahulang nyaeta ngahulang bae tidinya terasna ros ka Said Abdul Qadir naon pangarahan anjeun anu mantak ngaku sabenerna kapan deungeun-deungeun mah sumawona loba-loba kitu boga sadinar oge tara ngabejakeun ari acan ditakol mah dauhan Said Abdul Qadir kaula henteu aya pangarahan naon-naon ngan indung kaula miwarang kudu bener kaula moal nyulayaan kana wasiat indung tidinya segruk kapala rampok teh ceurik bari ngomong kieu salira mah dina tempat anu sakieu weuritna henteu wani ngarempak larangan indung naha ari kaula geus sababaraha taun gawe teh ngan wungkul ngarempak larangan pangeran bae mana teuing pangeran benduna ka kaula teh ayeuna saksian ku salira yen kaula tobat ka Gusti Allah di tangan sampean tidinya terus rampok anu 60 teh pada tobat barang-barang anu kenging ngarampok teras dipulang-pulangkeun kanu gaduhna ari sabarantos kitu teras anjeunna angkat ka Baghdad harita yuswana 18 tahun subhanallah masih alam entos masihan tiasa masihan hidayah tapi hidayah para rampok subhanallah mudah-mudahan jadi ibrah pikiran sedayana ya mana ting gitu luar biasa na alam keneh tos tiasa itu dakwah di kalimatillah sebab syariatna nurut kalau jadi orang tua Masya Allah.